Halo guys, welcome back to my channel. Semoga kalian gak bosan ya. No, sir! Alhamdulillah, dina dinten ieu urang tos kasumpingan tamu di salah sahiji tokoh agama. Sugana bisa mukakeun kabeh pamikiran urang tina goreng jadi hade. Penasarannya? Tong ka mamana nya? Oke, sepedas tenyang kolong tingkana waktos, urang sauran wae nya. Mari kita sambut Aa Imi. Assalamualaikum A. Kumaha damang? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Saya. Alhamdulillah. Kumaha usum naon atuh di lembur? Alhamdulillah. Kalau sekarang itu lagi musim hujan. Kalau misalkan main ke sana, jangan lupa bawa payung, bawa jas. Soalnya tiris, tuh kuat pokoknya mah. Di dieu ge sakieu tiris nanya komo di ditu panginten. Kon. Sabar aja ya kalau misalkan dingin mah pakai jaket yang tebalnya. Muhun siapa pasti eta mah. Kangge pamiarsa anu bade tumaros seputar kahirupan, masalah atanapi naon wae. Sok serat we nya di kolom komentar. Oke, insyaallah ku Imi di walernya. Terakhir naon pesan-pesan ti pikeun anu nuju nonton ieu video. Ya, selalu berbaik sangka aja ya sama Allah. Tong nepi ka sagala diomongkeun. Bisi maot tah keur kikituan. Ih, sieun. Sia, geus eureunan. Ya. Pokona mah ulah ngomongkeun wae batur. Eureun ayeuna mah. Buanglah sifat iri, dengki, hasad, hasud ya. Harus jadi orang baik sekarang mah. Nuhun pisan kana nasehatna, mugi cing janten manfaatnya kangge sadayana. Amin. Tah pamirsa, rupina sakitu heula nya bincang-bincangna sareng Aa Imi anu imut-imut. Kumargi waktosna teu nyekapan deui. Insyaallah urang tepang deui nya dina waktos anu sanes. Tong hilap di like heula nya videona. Terus di share ka sadayana. Tong hilap subscribe nya karena subscribe itu gratis. Bye bye, see you in my next video.